Ya seorang hamba anu dititah milih ku Gusti Allah baina ayyutiyahu zahratad dunya, antara kemewahan dunia jeung kemewahan ma indallah. Fakhtara ma indallah, hamba tersebut memilih kemewahan anu aya di Allah. Teu pernah sebersit tai kuku acan Kanjeng Nabi mencintai kemewahan dunia. Teu pernah segede sireum acan Kanjeng Nabi resep kana dunia. Menganggap dunia teh bangke. Pernah sahabatna ditanya, "Itu naon?" "Bangke, Tuan." "Nu bogana resepen henteu kana bangke?" "Nu mantak dipicen ge tersepen." Allah leuwih tersepen karena dunia tibatan nu boga bangke terhadap bangke. Kanjeng Nabi mah eueuh setik-etik acan cinta dunia. Ketika teu aya cinta dunia, eueuh nu ngahalangan. Nu mantak Habib Roza Kaji Pendi teu bisa hiber, berateun ku Vespa. Berateun ku Mio. Berateun ku Avanza. Karunggoni geus ambalayah di otakna. Otak teh lain pilu ku Allah, tapi bermacam-macam nu unik deui. Resep ka urang Lampung nu putih, anu galak teh ka salaki. Ieu ndek hiber berat ku Vespa. Ndek hiber, oh malah hayang kumacarana ceki Fudoli ye, hayang ganti tina Avanza ka Kijang. Alhamdulillah geus ti Kijang hayang ka Fortuner. Pancena kieu ngomongna kita nyanana ngomongna kitu, sok Fortuner. Di Inggris-Inggriskeun. Etalah nu mawa teu bisa hiber. Etalah perusahaan nu bisa teu mawa hiber. Kiai kajen jago hadisna, jago tafsirna, tetapi salah ngagunakeun hadis jeung tafsir. Boro-boro hiber ka langit, boro-boro hiber cara wali sanga, hiber di Imah Ahok. Salah. Mun eueuh di jero hate segala rupa, dijamin bisa hiber. Lamun Kangjeng bisa hiber minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha, apakah orang kudu nurutan ti dieu ka Masjidil Haram, di Masjidil Haram haji orang hiber